desa Budi Pika Cinta. Gaduh FM channel 07 TA. Jalmana garelis jeung karasep. Wargina sauyunan kompak babarengan. Mundang diheureuyeuh nu pastina tingcik kakak tingcik kikik. Gue penasaran mau ketemu kembaran gue yang katanya mirip sama gue. Pengen lihat semirip apa sih muka gue sama dia. Mana kembaran si Boy William nih? Mirip gak? Serius? Ya bulu asrangat amat. Perasaan penting. Emang tebegadang penting mah. Madang geus. Naon yang can teh? Oh, kan ngopi aja. Neng. Neng. Kak, Kadela tuh sekedap. kela ah, pertangnya kenapa no viral? Viral. Coba ke dia ningali sekedap. Iya ah, nuker viral ayeuna teh, aya wargi kuningan nu mirip jeung si Boy William. Mana cik nempok? Geuning mirip. Emang iya orang Kuningan, iya teh? Nya ah, orang kuningan. Duh, mani ganteng pisan. Hayang pajeung jadina teh. Tempon ganteng mau lo jauh-jauh, Neng. Ya, tempon lancok serangan. Ih, nu kieu mah lain ganteng. Terah sih. Tempon viral dong, aing mah. Ya enggak, ya enggak? Iya dong. Mana cing nempok? Hayang nu viral. Sayang atuh. Eueuh, kuatan lagi beak. Wah, mampus. Adanya ini galak amat, Peng. Kalau diambil hati emang gitu udah, Mak. Kena naon, Peng? Bagi aing mah hinaan, tapi sebuah benih. Benih. Benih naon sih teh? Benih cinta, Peng. Benih cinta, Pei. Bacot sia sudi aing boga di perkosia. Camplung beber lagi sih kudu can ngopi. Pu gua yang di teh ngopi. Ipuh aing can ngopi mah. Geus kawan jeung aing mah. Neng. Neng. Come here. Aya naon di si A? Pangieun kena kopi nu spesial. Duanya, nu hijina make bawang jeung sieu. Siapa buat aing na pampir. Oh, A teh ngopi. Ieu A. Kopi nage beak. Gula eueuh, nyambel ge tarasina eueuh. Gas ulah yang ngaropi. Indit teh di tukal lebak. Uyup tas sakalian. Galak amat, Peng di sia. Suruh kumaha ya ngopi. Geus mabar di situ mah. Semua kamu kitu mah dapur ge bisa hancur. Eta mah. Yuk urang ning indit bae dong. Lagi nem. Nyangan kopi bonan di warung ngan kona. Guguh. Anyar atasan tinggalin tadi. Punten bade naros. Ari rompokna Dodi palih mananya? Do di mana, A? Soalnya loba di dieu teh. Aya do di tukang sok, do di tukang balon. Terus sareng do di bandar hayam aya. Duh, gening lobanya. Mun teu salama Dodi anu jadi ketua Karang Taruna. Oh, apal. Nu di sih? Ongko oh, nanyakeun ka aing. Os, nenek minggir lah, rada jauh. Yo, sebagai warga Ketawi yang baik, kita harus menunjukkan jalan yang benar. Di dia lurusnya, mohon. Lurus belok kiri. Kanan tama. Ini belok kiri, mohon. Belok kiri deui. Terus ke panggil balai desa. Ya, balai desa teh lurus. Belok kiri deui. Oh, berarti belok kirina 3 kali. Ke heula can beres. Belok kiri sekali deui. Terus nyampe teh ya. Nyampe pos.
Bener siapa ya ngeri jalan teh? Cicing-cicing itu dong sih mau apal Gus. Campurannya urang mah jalmina senang heureuy. Tah tos didinya belok 4 kali ke kiri. Nanjak sakedik. Terus embohan mudun sakedik. Mudun embohan Erek pilu lengkah 4 lengkah. Tah tos nyampe didinya rempokna ado di Karang Taruna. Oh, atur nuhun atuh nya terus di pasian terang jalan. Nuhun sami-sami. Kenapa? Asa apa ulang aja? Ron, si gajah menunap video tadi. Video mana? Eta nu keur viral teh geuning. Aing nyoge hantu. Si Neng yeun apaleun mah. Neng, come here adieu. Gehi, buru. Naon A? Tempo yeun deket asa yeun. Lain ieu. Wah, si Boy teh ya iya. Ya Allah, manika sepisan. Ayo foto bareng. Jadi HP-na dieu. Dieu. Boy, pematokan Boy. Ih, gini Aboy sih kan viral Aboy. Lain si iya. Selfie dia. Benang kafe teh mun selfie. Benang. Ieu apera nu naon benang? Ba. 1 2 3. Tuh, geus. Atur nuhunnya, A. Muhun sami-sami, abdi atur nuhun nya terus di pasian terang jalan. Mohon. Abdi di payun nya. Oh, mohon. Hati-hati nya. Mohon. Hampempa alaihum gambreng. Di geuning ieu mah sarwaan sadaya, ieu mau layani jaga. Atuh nu jagana Juli bae. Iya bener, Juli bae Juli. Embung. Atuh sa nu jagana kumaha? Juli bae, Juli bae. Sorry Juli bae. Mangga. Ari rompokna Adodi nu ketua Karang Taruna paling mana nya? Oh, eta palidinya A, nanjak mudun sakedik. Oh, nuhun nya Neng. Mohon. Kasep teh. Nya ih, kasep pisan. Ya, bener. Ayolah urang cong hampimpah bae. Hampimpa alaihum gambreng. Kumaha enak Karang Taruna teh? Aya kegiatan deui. Karang Taruna alhamdulillah masih proses perkembangan. Untuk kedepannya masalah kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayla, iya sahanya. Ah, parah lu mah masa sama teman sendiri lupa. Andi. Iya, Ya Allah. Mana aja belum bro? biasa. Oke, masuk yuk. Yuk. Masuk. Dan tadi masalah selesai, orang balik pamit. Mohon, siap, atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, kumaha kabarna ayeuna? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Berarti ayeuna mah sering di Jakartanya. Muhun. Berarti sekarang lagi libur, menuju libur atau kumaha? Iya, sekarang lagi libur. Nah, dari kabar Adodi kumaha? Kabar alhamdulillah sehat mamang. Alhamdulillah. Hebat ya namanya jadi ketua Karang Taruna. Oh, biasa aja. Tah, orang tadi teh rek curhat Curhat viralnya. Di geuning apa? Masa ketua Karang Taruna nggak update? Kumaha sih, Andi? Jadi kieu orang teh pan terviral kieu nya. Jadi orang teh kudu kumaha ayeuna. Oh, nunjuk viral gitu, Andi teh. Ya alhamdulillah. Yang namanya istilahnya viral di sosmed ataupun nusanesna kan itu rezeki Allah. Nah, Andi ayeuna menjadi perhatian dari masyarakat. Betul nggak ya? Betul. Jadi Andi kadang menjaga sikap, menjaga perkataannya, soalnya ke orang lain. Betul ya? Betul. Nah jadi kalau dari saya mah Andi itu jangan membandingkan dengan orang lain. Jadilah diri Andi sendiri, gitu kan? Karena setiap masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihannya. Benar. Ya, kalau hidup Andi pengen membandingkan dengan hidup orang lain atau tadi si Boy tadinya, berarti percayalah Andi suatu saat ke depannya tidak akan merasa puas dengan hidup Andi yang dijalani. Terus keduanya tadi berarti tong sombong, ya ibarat kata di orang sombong itu
biasanya diibaratkan ke orang sombong ningali ka batur teh ngerasa letik, karena orang sombong tuh berada di atas gunung. Karena orang sombong tuh berada di atas gunung. Atur nuhunnya nasihatnya. Insya Allah ku Andi pada diterapkan dalam kehidupan Andi. Sami-sami nantinya mudah-mudahan kapayungan sukses selanjutnya.